zaman nu ngacapruk urang patepang dangu deui dina konten anu mana di kanal Capruk Radio Net. Kamu boleh seni budaya Sunda dina wadah anu ngigelan zaman pangrupi-rupi Cina buat Amina cerita dina bahasa Sunda. Campondong so, 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 campondong so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang deui nya ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radio Net. Sapalih konten parantos medar dina kanal Spotify kitu nya. Bogi-bogi tiasa nambihan channel gitu kanggo ngadangukeun konten-konten di Capruk Radio Net. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, kumaha kabarna pamugi sawapawasna sing aya dina kawilujengan, aya dina panangteuingan Allah Subhanahu wa taala, dipaparin lancar segala rupi anu dihajatkeun nya. Oge sehat lahir sareng batin sakula wargi. Para wargi kaum dangu netizen sadayana dina dengat ayeuna sim kuring baris neraskeun hanca carios Carpondong Sun nya anu jajaranna imah angker. Carios kamari teh tos dugi kana kaayaan jaka anu profesina wartawan nuju nepangan deui palurah nya gaduh keneh kapanasaran ngeunaan eta imah angker. Sim kuring tekendat kanuhunkeun ka para wargi kaum dangu netizen sadayana anu teras manco kana ieu kanal. Oge anu parantos ngalaikna, anu parantos subscribe-na nya, anu parantos nge-sharekeunana, komentarna oge hatur nuhun pisan. Mangga supados teu nyang kolong kana waktos, urang kawitan wae bagian kadua ieu. Nanging sateu acana aya nu bade ngalangkung. Mangga kapayun. Mie kocok Bandung sari rasa istimewa. Eta maksudna mangga bade naroskeun naon deui kitu. Kieu Pak, dupi istrina anu anom teh urang mana? Oh, istrina Pak Hendro teh gitu. Mohon saurna mah urang dieu keneh namina Ruminah. Mung anjeunna teh lami di kota gitu. Upami telepat ku kupingan cenah di kota nate janten kasir di naon ieu bacana. Mana? Yo duh. Oh, nitclub. Oh, night club. Night club. Jang jaka gitu. Tepang sareng Pak Hendrona ge di dinya eta teh. Oh, jantan kasir di night club gitu. Eta mohon gitu. Dopi ayeuna di mana? Nu mawi taya nu terang.
mung eta pun salwasimnya pun salwasim urang dia kantos ningali eta istri di Bandung caket pupudunan Jalan Awi Gombong gitu. Caket pupudunan Jalan Awi Gombong. Mohon Ari Pahendrona teu kacaturkeun tilar dunya kitu manawi atanapi kumaha. Ari Aden kapan mangkukna gitu dia taya nu bade meser cina bumi teh gitu. Ari sanggem bapak teh bujang-bujang aya nu nawis ayeuna mah sarieun da sok saleueur dadanguan teh pas homa ge janten teu wantun nawis anu kantos di carioskeun dina jumpa pers teh gitu da ongkoh awis teuing mangaoskeunana deui eta Pak Hendro teh duh saurna teh urang duruk we imah teh ari kieu mah bangun keheul gitu. Aduh, nya sok atuh duruk atuh ngiring ngaduruk. Sanes kitu eta mah. Ramai sigana duruk imah. Oh teu kenging kitu ja. Oh, mohon heureuy abdi ge Pak. Aduh. Mohon kitu. Aduh. Kumahanya. Leng parikum dangu jaka ngahulang. Breh panto anu make ramat lancah palsu. Nah, atuh ari hayang payomah lain jual murah bae. Nya, kawas nama eta teh tempat nenden barang terlarang. Jadi lamun diduruk imah teh moal kapanggih. Ngan eta ngaran ku sarua teuing jeung direktur anu leungit sataun ka tukang. Moal kitu kabur Pak Hendro teh terus nyamuni di dieu. Buat sarua ngarana we kitu cek pikiran jaka. Pak manawi palurah kaungan potret Pak Hendro. Teu gaduh. Kalarasan aya kita. Waktos mestakeun 17 Agustusan tahun kapengker kayak sakedap dipilari heulanya sakedapnya. Kojengkang lurah indit. Jaka ngahulang susuganan di dokumentasi aya keneh potret almarhum Hendro Sugandi bisa diakurkeun. Teu lila lurah ngurunyung ti kamarna mawa album gede pulas hejo. Sok dibikeun ka Jaka sanggeus manehna mukaan lembaran anu aya potret norek dituduhkeun. Ya, iya. Aduh. Geus ke bulan kieu ieu teh. Album teh malum dah, ieu nama tara dipoto jang bapak teh duh. Atuh Pak sanes ngahaja we kitu. Radisin geus kolot jang nu ieu tah. Oh, tah ieu den ieu, malih sareng garwana apaan ieu? Tah ieu. Parawarikum dangu Jaka Olohok. Najan teu apa manehna ingat saeutik-eutikeun mah lain kieu potret Pak Hendro Sugandi anu geus taya di kieuna mah. Jadi sama sakali taya patalina ari kitu mah. Oh. Manawi Bapak gagungan keterangan di mana anjeunna di damelna di kota teh. Nya nuhun upami nyimpen KTP-na kitu. KTP Mohon. oh aya kantenan we kitu. Aduh, hebat Bapak mah. Meni lengkap dokumentasina. Mohon atuh. Lengkap dokumentasi di bapak mah. Pan menuju digitalisasi. Lami keneh bae mah. Nya tetan-tetan ti ayeuna gitu. Sekedap urang bantuan heula nya sekedap. Leos deui Pak Lurah ka kamarna. Teu lila ngurunyung deui mau fotokopi KTP sok dibikeun ka Jaka paraikum dangu. Jaka netep potret dina KTP. Sidik ieu mah. Sidik Hendro Sugandi nu tadi aya dina potret album. Kayak urang balikeun heula. Tapi nah bat sarua karyawan PT Badingkut. Nah ngaran sarua, pagawean sarua ari potret sama sakali beda ieu teh. Bawa anak buah nah kitu. Pabrik gede kitu atuh pasti loba kapagaweana ieu. Bisa jadi sarua sapagawean tapi beda pangkat. Tapi boga lain lai euy. Kapan basa dibere penghargaan oge lain PT ieu digawena almarhumah PT sieup mun teu salah mah. Bisa jadi lain kata. Kitu pikiran Jaka basa nempuan KTP.
Sanajan kitu Jaka tetap curiga pasti aya naon-naon jeung nu ngaranna Hendro teh. Nuhun Pak Lurah. Aduh tiasa dibantun ieu KTP sareng potret ya. Oh mangga. Nanging jang ya pepeujeuh ya Bapak ya ulah ical gitu. Moal atuh Pak, moal. Mohon gitu. Kinkunkeun deui ka dieu. Nuhun-nuhun upami Aden kersa nyeueuran fotokopina ya. Ya tiasa ku pos we kitu. Da sanaos kampung oge, ari pos matos tembus ka dieu teh gitu. Oh, mangga Pak. Mangga diperatoskeun pisan. Tapi aya deui yo, aya deui. Naon Pak Lurah? Sareng ulah disebatkeun kenging ti abdi kitu ja. Oh, mangga. Siap. Jangkrik Pak Lurah, jangkrik. Naon jangkrik? Eta ngaran sasatoan gitu. Naon hubunganna jeung KTP? Oh, tadi abdi ningal jangkrik kalangkung dina eta dina panto. Duh teu ngartos Pak Lurah. Oh, kitu aya jangkrik mohon. Mohon atuh abdi bade pamitan. Oh, mohon mangga. Mangga Den, mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dangu. Jaka amitan diantar ku Lurah tepi kalawang. Sora mesin ting torok-tok sakapeung aya wartawan anu heuai bari nguliat tarik. Basa Jaka asup. Terus manehna nambrokeun jaketna dina luhur horsi. Sarerea ngalieuk. Waduh, si Jaka geus datang oi. Heeh di Kumaha? Panggih jeung jurig teh ka? Oh. Panggih. Nu saurang mah siga maneh. Suminar ngareret kana beheung Jaka. Da Jaka ngahajan teu make syal teh. Tuluy diajak imut teh anggur ngadilak. Som. Som. Syal teh leungit euy. Doh. Naha? Jaka teh rek lompat ti kudawat. Aya nu ngudag tinu poek. Syal ragrag teu kaburu dipulung. Aduh kumaha gantian tong. Keun bae. Batan Jaka cilaka mah hitung-hitung tumbal. Jaka ngarenghap dikitukeun teh. Padahal apan basa Indit mah ipat-ipatan syal teh ulah leungit. Lantaran bahana tina wol mahal. Kari-kari ayeuna meuni bangun anu teu lebar-lebareun. Komo basa dicaritakeun manehna rek cilaka mah bangun teu inget-inget acan kana harga syal. Malang sumi ka Jaka. Henteu, bisi maot we. Sedih atuh meureunnya mun Jaka maot. Lain sedih, bisi ngajung jurigan. Yo, hampir we Jaka cilaka dicekek jurig. Dikoet meni doang yo. Nempo? Itu. Aduh, Masya Allah. Jaka bukakeun tungtung calanana saeutik. Sumi neges-neges. Mana? Tuh. Geus jubaran ieu teh. Acan euy. Kadi atuh bisi infeksi. Hayang ku Sumi diubaranana. Nya ku dia kadi tuh. Dah hayang ku Sumi atuh. Nah ari ku dia kumaha? Ya, Sumi mah sok lemas. Sok genah kana hate. Gombal. Sum. Basa urang mengcover Pak Hendro Sugandi teh ya. Sumi pan nu bawa potret Pak Sugandi teh nya. Aya keneh. Aya. Nah kitu. Sum. Ya, nu boga imah teh ngaranna oge sarua. Hendro Sugandi. Manya. Tapi ieu mah hirup keneh euy. Cicik ningali potret teh. Keke. Da kudu diteangan heula dina laci. Sok atuh buru teangan. Kira-kira kedeung. Mana nya laci teh? Laci nu mana? Eta nu luhur meureun, handap nu tengah kitu. Jeung aya tempat nu aheng deui Sum euy. Aya panto nu misterius eta di imah eta teh.
ongkoh jika ramat lancah barang ku Jaka dicekel lain kawas nama kudu sakali ditenyowan ka ditu da kamari mau loba wartawan sejen duh montong soranganan mending bebeja ka Pak Rahmat nah bisa cilaka da lain Superman make gagayaan kawas Sherlock Holmes kala tak ieu ya potret diasongkeun ku Suminar. Jaka ngarogoh sakuna ngaluarkeun fotokopi KTP Hendro. Keke urang akurkeun. Duh sidik lain malah potret tuh dipenta ti lurah ge ieu tah. Lain lain sum nya berarti ai kitu mah sarua we meureun ngaranna. Ai Sumi daek teu nganter Jaka yeuh. Ka mana? Ka kantor polisi besar. Ka pupudunan Jalan Awi Gombong. Naon rek ngungkluk? Nah kitu naon? Eta mah komplek nu kararitu nyaho. Kutan? Ya. Api-api hayang disebut bager. Terus tek naon? Lain cenah pamajikan ngora Pak Hendro teh kapanggih aya di dinya gitu. Oh, gitu. Urang teang gitu ieu investigasi we ieu mah ye. Oh. Nya hayu atuh si urang siap-siap heula kira. Pararikum dangu teu kaleked. Sumi terus beberes bawa kabeh catatanana jung nangtung. Pupudunan Jalan Awi Gombong beunang disebutkeun tempat anu kacida padatna. Ti barang asup ge jelema meningal liud pararikum dangu. Kolot budak nu lempang nu tumpak motor pating suliwer. Aduh, ini rame kieu ya. Ya atuh. Kela sangarana tadi teh? Ruminah. Teu make nenehna? Nenehna, naon nenehna? Teu apa nenehna? Nenehna teh nickname atawa nama panggilan gitu. Henteu. Sakitu informasi ti palurah teh. Ruminah gitu. Teuing mau dipanggil inah-inah atau rum atau umi-umi. Maknya umi di tempat nu kieu disebut umi. Nyapan Ruminah bisa wae umi atau naon gitu. Bisa wae atau umi inah atau umi rumi naon teh? Nu kadongeng ieu dicerikeun. Pararikum dangu asup ka kompleks pelacuran rada gegeeumeun Jaka teh. Ari Suminar mah bangun teuneng, ongkoh manehna kungsi datang nyeun panulungtikan di dinya rada lila. Supna teh kahiji imah model Spanyol Suminar teh. Jaka nuturkeun ngiclik bangun nurut. Kawas geus remen panggih deui Suminar mah ka pribumi nu awakna bayuh-yuh di kopeah buludru beureum. Naon ieu? Heueuh ka dieu baheula kuring panulungtikan di dieu. Hayu ngilu wae pokona mah. Hai Om. Weh. Deng Sumi geuning. Aya daon. Tos lami teu ka dieu yo. Kitu pokna teh. Terus Suminar ngenalkeun Jaka ka manehna. Duanana sasalaman bari nyarbut ngaran. Kumaha Om Jumrah sehat? Wah, sehat dong. Aduh, saya salaki yo. Sanes. Ieu nepangkeun ieu Jaka. Jaka. Ieu Om Jumrah ieu. Jumra. Oh, mohon. Kieu Om Jumrah. Kumaha. Sok caralik atuh. Caralik sok. Kieu Om. Abdi teh aya nu dipilari. Mau milarian saha? Mana fotona? Iya. Tah, ieu manawi kenal ka istri ieu. Cek Sumi bari ngasongkeun potret teh. Ieu mah aduh, wunten ieu mah. Ieu mah kukutan Pak Hendro ieu mah. Khususon. Saya ieu si Bujang ieu hoyong nyobian ieu. Henteu sanes. Aduh, tegesan-gesan Bapak. Mung naroskeun gitu. Aduh. Ari ieu nuju di mana? Di Bandung.
Dupi ayeuna di mana ieu teh? nya di dieu aya daba nanging nuju teu aya kitu Ka mana? atuh ka toko panganten mun teu lepat mah tadi teh nyarios teh ka toko panganten nembe 2 sasis di dieu ge sareng di Bikamsah geremo anyar buka deui tempat kitu eta teh ya hahaha Saha namina nama teh? Bikamsah Oh, icalan ayeuna mah? subuhun gitu Ngawarung gitu maksudna. oh sanes Icalan naon atuh? oh Surabi gitu Nah, naon make seuri deui wae atuh Surabi. Dagang Surabi di dia gitu. Aing mah lain atuh. Icalan. kunaon ngobrol ke daun dah Teu ieu pun rencangan itu connect. Dipira ku Pahendrona kumaha? ya rupi nambah gitu nu mawi diical oge gitu Naon nu diical? Geus cicing teu ngarti. Manawi uningahan Pahendrona? oh sumuhun Manawi uninga Om. Pahendrona nu mana ieu? oh sumuhun atuh ya kenal atuh eta nu dina potret gedengun anjeunna eta teh Pahendro teh Pararikum dangu. Padahal sidik lain ukur sangaran. Tapi eta tempat digawena nu sarua PT Badingkut Jaka teu ngarti. Som. Naon? Atos we atos. Yuk. Oh, gitu cukup. Cukup cekap. Om, nuhunnya keteranganana. ya santai emang rek kemana deui atuh sana sewe di dieu Aya kene pujengeun gitu Om. Mangga tuh Om. oh iya Mangga Pak. ya Pararikum dangu duanana pamitan. Sanajan disuguhan ku cikopi tekung si diinum. Teuing kunaon duanana ngarasa jari jipen rek nginum teh. Gura-giru duanana arindit sanggeus nganuhunkeun. Kumaha? Naon kumaha? Cukup keteranganana teu? Som, ka imah Pahendro heula ya. Apan geus paeh. Lain ka pamajikanana. Tangtuna ge atuh. Sok we atuh. Mobil dipengkolkeun di lebah tanjakan. Suminar neges-neges potret dina leungeunna bari gegerendengan. Teuing naon anu diobrolkeun. Jaka neuteup sapeung-kapeungeun ka Suminar. Bet ku tara nembongkeun mamanis atuh Suminar teh. Tapi ari kamalangna karasa jero pisan. Beda jeung dia sologo sok mesra, tapi tara karasa aya kamelang lamun manehna rek lunta jauh. Tara aya pangampura lamun parang teu bisa nadunan ka hayangna. Sumi kawasna nu deukeut-deukeut kana pasipatan emak mah kitu cek gerentesna. Eta mengkol. Suminar ngagebah lamunan. Aduh, hampir we aduh. Da ngalamun bae. Keur ngalamun naon sih? Lain paingan guru mindanya neangan pi pamajikaneun teh hayang kanu jiga mana da karasa sieun leungiteun ka nya emak teh mun bisa mah aduh hayang nu geten meunang teh nu geten jiga emak kitu. Nya moal manggih atuh ka nya indung mah suci bersih taya pangarahan. Ari pamajikan mah aya pangarahan. Aya kajaka ge nu teu pangarahan ngan teuing nyaaheun teh nama inggis rek nepikeun ka nyaah teh doh. Geus Tuh. Lu cet hejo tuh. Jaka ukur neuteup. Bet kuling has atuh japati teh ceuk pikireunna. Ari taeun bangun gampang lindeuk pisan, tapi kakara gerek gep gelebar hibar. Kak, Ya, tas di dieu deka mana? ya paling ke kantor polisi teh ya. Gitu tembak Jaka. Para walikom dangu imah teh tiiseun pisan. Tapi bahasa Jaka mencet bel teu kudu ngadagoan lila da kaburu aya nu muka pantau. Ibu Hendro pisan nu mukana oge.
Manis someah naker narimana teh. Sumi jeung Jaka dibagiakeun di kamar hareup. Teu lila sor susuguh cai dina cangkir antik jeung kue sababaraha keler sor pisina. Punten. Oh, mangga kalabat. Oh, mohon Bu, punten. Sok car alik. Nuhun. Mangga sok. Kek ti manten ieu teh. Oh, sim kuring duaan teh wartawan gitu, bade aya taroskeuneun. Oh, mangga urang ngadongeng na bari ngaleueut dicobi sok. Ayi teh wartawan duanana ieu teh. Pribumi tumanya. Jaka ungeuk, Sumi nyebut sumuhun. Sumuhun. Ih, ku lucu teuing. Sugan teh garwa ieu mah. Da geuli sareng Kasep. Ku nurup cupu. Pokna deui. Sumi ngelemes. Jaka mah atoh teu pupuguh. Punten ya teh Bu. Bade naroskeun. Dupi almarhum Bapak teh kapungkur kantos dinamel di PT Badingkut. Bapak, Mohon. apan kapungkur nama namina PT Badingkut. Teras digentos janten PT Sieup. Saparantos Bapak janten direktur gitu. Waktos Bapak angkat ngantunkeun bade ka mana? Nu mawi ai saurna mah harita teh ngiring ekspedisi maluruh perkawis bahan baku. Sareng saha? Ti PT mah nah nyalira mung saurna di ditu mah seueuran. Teu kantos mulih deui Bapak. Henteu. Manawi Ibu uninga kana ieu KTP ya. Jaka ngasongkeun KTP. Ya Allah, laras ieu teh nu pun lanceuk. Ti mana ayi menakan nu kieu? Nah, nanging naha potretna sanes nu pun lanceuk ieu teh. Ieu nu kapungkur waktos jalan di dieu teh acan dinamian. Kompleks enggal keneh dan nembe bade majang 3 tahun. Oh, dupi sateu acana Ibu linggih di mana? Di kompleks pabrik weh gitu. Manawi Ibu uninga kana pabaget ieu dina potret ieu. Jaka nembongkeun potret bawa ti lurah teh. Lila Ibu Hendro neuteup potret eta. Ke asa kantos tepang. Nanging terkenal. Tapi ke heula urang bantun album pun lancuknya. Asa aya potret nu sami sareng ieu teh. Manehna ngojengkang bari bangun anu hareugeun. Meureun tas nenjo fotokopi KTP salakina. Kak, ari lalakinya Jaka awewe sakitu gelisna, sakitu keibuanana make hayang nyandung sagala. Gogoda eta mah gogoda. Kitu walon Jaka. Teu lila Ibu Hendro datang deui bawa album. Terus manehna diuk bari mukaan album. Sor diasongkeun ka Jaka bari nunjuk hiji potret. Ieu sanes ayi asa sami. Kitu pokna. Potret teh diakur-akur. Teteh lah sarua. Manawi uninga Ibu. Saha ieu teh? Duka. Mung eta potret pun lanceuk saurna nuju di Jakarta. Asa kantos karorompok eta teh. Nanging dah henteu sering. Manawi Ibu padahal di kantor we gitu. Para warikom dangu kadituna lila ngobrol ngaler ngidul. Nyaritakeun katineungna ka salakina nepi ka jaman ditinggalkeun sataun lilana. Salakina teu beja teu carita. Saterusna Jaka jeung Suminar pamitan.
Katara Cipanona ngecelak basa Jaka nyebutkeun yen rek milu neangan raratan leungitna Pahendro. Ti imah Bu Hendro sumi dianterkeun ka kantor, ari Jaka terus mulang ka imahna da beuteungna kukurubukan. Manehna inget ka indungna mangmaiskeun impun ka beukina. Bener itu teh cerita teh. Laras Pak kitu cariosna sakur katerangan anu tos kebal di audit teh kitu Pak. Aduh, ini tidak boleh dibiarkan. Penting ini, penting. Para Rikom dangu, Parahmat colohok di bejaan segarupa ku Jaka teh. Harita kene marentah anak buah na pikeun indit ka desa Karang sabelah lengkep jeung parabotan keur nugar panto teh. Ari Jaka manehna dicarik milu cenah etah mah geus lain urusan wartawan deui. Jantan abdi teh kedah ngiring Pak. Da kudu geus di dieu we. Ieu Pak nu aheng mah. Ieu. Naon deui? Jalmi nu disebat kagungan bumi angker teh namina Hendro Sugandi. Ari KTP leres nu almarhum Pak Hendro. Ari jalmina sanes kitu. Manawi uninga ieu saha ieu jalmi ieu? Nu fotona dianggok dina KTP Pak Hendro Pak. Potret diteges-teges ku Parahmat. Bari muril-muril kumis Parahmat meni nyurang-nyurang bae neges-neges potret. Ke saha ieu? Komar. Siap komandan. Manawi? Cek bawa potret dokumentasi residivis. Enggak, ka dieu sok enggak. Oh, mangga Pak sakrap. Urang pilari heula. Ieu Pak, ieu. Lain iya sama. Naon eta? Ieu mah potret-potret keur latihan Kegel ieu mah. Asupkeun. Astagfirullah. Aduh, sanes ieu Pak. Salah atuh. Papa latihan Kegel. Butuh geus kolot ge. Boro-boro kan cangan euy. Mangga Pak sakrap. Parahmat. Tong ribut Mang Caca. Ieu Pak, manawi ieu? Yuk, sok buku gede di harapan Parahmat, para Rikom dangu. Teras dibukaan hiji-hiji. Lila naker. Tapi terus Parahmat ngarahu. Kekunaon Pak? Lain, bukan residivis, bukan. Gitu pokna teh. Terus manehna kotek-tak deui niangan dina buku daftar pencoleng, daftar copet, WTS, germo, panti pijet, jeger. Luput kabeh para Rikom dangu teu kapanggih. Cek Parahmat jalana eueuh deui iwal tinungguan nu ngaku Hendro teh datang deui ngalongok imah jualeun teh. Eueuh laratan. Aya deui kieu mah. Urang tungguan eta nu ngaran anu ngaku ngaran Hendro. Ngalongok imah jualeun teh. Mohon leres. Bapak engke ditahan barudak si nanungguan di ditu. Eta mah tugas polisinya Pak, eta mah. Suminar nempas. Sumuhun gelis, sumuhun. Cek Jaka, manehna ngarasa kayung-yun kuno melang, inggis Jaka pipilueun di titah indit. Para Warikom dangu pasos sore hade poena. Jaka jeung Suminar geus dariuk di imah Pajumra nungguan Ruminah. Pajumra mani baceo naker nyebutkeun yen Ruminah teh asal nama budak bageur naker. Manehna dikawin ku Pahendro teh lantaran ku bageureuna jadi kasir di night club teh henteu kaleuwih sakur kasir we. Tapi sanggeus ku Pahendro ditinggalkeun jadi teu bener. Malah titip diri sang badan di night club oge geus teu ditarima. Barang sub oge boh Jaka boh Suminar olohok mata si beuteun nenjo nu anyar datang. Sing horeng jauh tina potret. Asli nama kacida gelisna.
Buuk galing muntang pakulitan koneng ombyang. Basa diajak seuri huntuna beres ngagurilam. Wah gitu ruminah teh. Dalamun bapang wara kene malah urut Mahendro marek ku bapak. Atuh wartos-wartos ka abdi mah. Ente. Tuh, ayam datang. Punten, Ibu Ruminah, semohon. Gitu tembalna teh. Ruminah cok dieu heula. Ieu ti kamari teh aya nu neangan balah ayeuna balik deui ka dieu sok dieu heula. Sok jawab heula tah eta lah pertanyaan-pertanyaan anak. Tah si ieu tah inget keneh teu ka si ieu. Pak Jumbra nunjuk ka Suminar. Mohon kapungkurnya kantos. Mohon kantos panalungtikan di dia laras. Kumaha damang? Alhamdulillah. Kumaha badaya taroskeun naon? Kieu dupi ibu kapungkur teh garwa Pahendro. Semohon dupi Pahendro anu direktur teh. Semohon uninga yen raka teh ical. Kayak sakedap bisa derek saha? Abdi wartawan. Ngadenge ceritaan Jaka eta ujug-ujug ngadeg-deg para wali komdangu. Terus weh ngalepek. Atuh gancang direreyang ku sararea dibawa ke kamar Pak Jumbra. Diceuceuhan ku pamajikan Pak Jumbra bari disarambat sina Eling. Waduh, kumaha ieu ujug-ujug pingsan wae ieu. Heueuh atuh bapana kumaha ieu? Teuing kela urang ceuceuhannya urang tarekaan gitu. Aduh, alah. Bu Ruminah, Bu Ruminah, sadar Bu, emot. Aduh. Kunaon ya? Nya. Aduh. Abdi mah teu maehan. Teu maehan abdi mah sanes abdi. Kitu pokna teh bari ka kerejetan. Atuh sararea reuwas. Suminar nyakelan kana tak-tak Jaka bangun anu sieun. Kakak, ayo Jaka balik Jaka. Tenang. Aduh kumaha ieu. Kala kakokot siakan kieu. Aduh. Sudin. Mohon Pak, ya naon Pak? Eta Bang manggilkeun Bang ajengan enggal ka dieu. Buru, mama ajengan sina ka dieu. Mohon Pak, aya naon? Ieu aya anu sawan ieu awewe. Buru-buru lah pokona masukan bisa di parancahan gitu. Mangga Pak. Aduh. Atos apa? Cekap. Mohon. Aduh, gegerogui ge. Para wali komdangu ngariweuh ieu. Teu lila nu diangkir sumping bari pambener kopea. Asup ka jero. Jaka nuturkeun. Assalamualaikum. Tak geuning mama ajengan gos ka dieu. Mangga kalebet Bang. Mohon aya naon ieu manawi. Abdi matos mayar. Lain maksudna teh Mang Caca, ieu teh kungsi ngopi di dieu kitu lain naon, kitu geus mayar kopi nah nu sajen masuk nganyuk kitu. Mohon, nah disangki naon mayar naon abdi. Oh henteu, aduh astagfirullahaladzim. Punten mama, punten. Sok suudon, aduh terus suudon abdi. Sok ka mana wae emotan teh teu kenging kitu. Mohon, aduh. Enggak. Ieu mama ieu. Aduh hawatos ieu. Si ieu Suminar. Oh mohon. Aduh kunaon ieu jiga nu stres kieu. Nyaun mah mana ngangkir mama oge hoyong dileraskeun kitu. Para wali komdangu pantau ditutupkeun. Di jero rohangan ngan aya Jaka, Sumi, Pak Jumbra jeung Mama Ajengan. Mama nawiannya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tok cecehkeun ieu cobian cecehkeun. Mangga mama.
Para warikum dangu sanggeus dicecehan kakara ruminah teuneng henteu kawas tadi malah nyari tanah teh tatag. Kumaha Bu ruminah parantos ya. Mohon atos. Pok caritakeun kumaha sabenerna naon anu matak jadi kitu teh tah. Mohon Bu. Ari abdi teh ditikah ku Pak Hendro. Ku wali hakim. Ukur disaksian ku lebe sarang saksi wungkul. Eta ge supados henteu kapendak ku ibu anu sepuh. Terus abdi diselongkeun ka desa Karang Sabelah. Lamina 1 tahun abdi dipihukum. Duwi kahiji waktos abdi teh bade dipirak. Jalaran anjeunna janten direktur. Tekenging direktur kagungan istri 2. Abdi mah tos bade narima nanging pun lanceuk pendu. Kena-kena ka istri cenah sanggem pun lanceuk teh mani bade ngaleuyek. Di luar recok ku sora jelema jeung sora piriwit manis saheng dibarengan ku sora nu ting corowok teu puguh dengekeunana. Dupi ari raka teh saha jenenganana? Kang Kurnen. Malih anjeunna nu ngangken janten Hendro Sugandi oge teh bilih ka tangen. Disangki urang lembur mah abdi sareng pun lanceuk anu nikah teh. Da Pak Hendro mah sok susulumputan sumpingna ge dugi ka hiji wengi. Abdi nuju raos-raos mondok. Segeruk manehna ceurik nginghak meni bangun nyeri. Nyai teh kudu balaka lantaran ieu teh bakal jadi urusan polisi. Supaya nyai henteu berat nanggung akibatna. Nyai kudu balaka caritakeun nusanyana pok tah ka ieu aden wartawan ieu. Kitu ceuk kumaha ajengan. Sumuhun. Harita abdi nuju raos-raos mondok. Jawab nunggu ngagedoran panto. Adi dibuka aku Kang Kurnen. Bet aya jalmi 2an nyandak peso balati. Jol gapruk woy kagelutan. Atau harita teh galungan. 2 nana eleh kupun lanceuk teh. Tuluy 2 nana balaka. Maranehna teh dipiwarangku Pak Hendro maragatkeun nyawa abdi. Karena teu aya tapakna. Padahal abdi teh tos sadrah sanaos janten piaraan salalamina oge. Kek nah cenah pake dek maehan nyai. Pedah abdi ka kandungan. Abdi dipiwarang ngagugurkeun. Nanging abdi alim. Anjeunna bendu abdi bade dipirak. Sanggem abdi teh mangga wae asal pun anak tos lahir kitu. Terus Nya anjeunna teh bendu nu mawi cenah miwarangan nu 2an teh ngaroga hala abdi. Pun lanceuk bendu kat sida. Basa Pak Hendro sumping teh teras we dipiwarang di roga hala ku piwaranganana. Maksud Kang Kurnen mah nyingsieunan wungkul harita teh salaras nama. Pak, haritaeun kalepasan. Balatina nancrep kena patuangan Pak Hendro dugi ka hanteuna. Aduh. Pun lanceuk bade masrahkeun diri. Kap nu wajib nanging diwagel kuno 2an teh piwaranganna teh. Langkung saya cenah mayit Pak Hendro kupur we dipengker. Nya mayitna. hing eta ceurik parorikum dangu. Teras ari lanceuk nyai ka mana? Duka. Da teras diancam kuno 2an upami lapor polisi. Rupina pun lanceuk ge teras teu betah di rorompok teh. Ongkoh teu aya keur nada-nadaan sanapan.
Bumi pada diica nanging inggis katangan aya kuburan di lebat. Abdi diajak ka dieu ku pajumra waktos abdi tepang di night club. Ditolak janten pada mau deui. Ngadenge kitu pajumra make ngeleme sagala eta. Suminar ceurik bari nyusup kana dada Jaka. Angot basa ngadenge sora ngaheong sirine polisi mah. Teu lila brag-brig brug sora polisi arasup dengek ruminah ceurik jejeritan. Jaka, hayu ah balik ah. Ayo ayo. Para wari kaum dangu tiis pisan hawa peuting teh. Jaka ngasongkeun jaket ka Suminar nu diasongan cicing keneh bae. Panonna molotot bangun anu reuwas. Ih, geuning borangan Sumi teh. Jadi saknyana teh kumaha eta teh Jaka? Nya, ruminah teh pamajikan anu ngora. Ngarah teu kapanggih diteuneun di lembur kitu. Ngarah teu dicuriga KTP-na dipotretan lanceuk ruminah. Kurnen teh kitu. Hirup we babarengan nepi ka sataun. Ruminah kakandungan. Pak Hendro nak mungeun dititah, dibeeskeun, digugurkeun kitu. Oh, Kulantaran embung tah batan papanjangan meureun. Ruminah teh dipaehan. Hanya ka eleh tan rek maehanana ku Kurnen kitu. Kalah malik maehan ka Pak Hendro. Mayitna diteundeun di kuburan di jero imahna. Kurnen ayeuna kakaburan sieun katewak kitu. Ngartos geulis. ih Sumi mah beuki embung we kawin teh sieun. Ah, Jaka ge embung kanu teu sapagodos mah. hayang kanu kumaha atuh? Hayang kanu mere syal Gombal. Cek Suminar. Mobil direm daya motor ngaliwat tarik pisan. Angin beuki tiis. Jaket Jaka kakara diparakatkeun ku Sumi nuruban awakna. Euleuh para wargi kaum dangu netizen sadayana rupina leres kapidangkeun ieu carpon dina jejer imah angkernya karangan Ibu Ana Mustika Ati. Janten angkerna teh pedah aya kuburan di lebet bumina nyaeta kuburan gelap bentennya anu teu dikanyahokeun ku sasaha. Kajaba ku ruminah sareng rakana sareng komplotanana gitu. Para wargi kaum dangu netizen sadayana sim kuring tekendat dari hapunten wireh tenangtos seueur kakirangan sinareng kalepatan dina midangkeun cariosna. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa eta mabung kaleresan sanes bae dihaja-haja kitu nya. Urang patepang dangu dina konten salajengna. Upami henteu BBS nya, BBS mada sok sakedap ayeuna mah mung 3 menit kitu belajar bahasa Sunda kanggo nu hoyong belajar bahasa Sunda. Oge urang teraskeun carios nyambung tarungna 2 jawara bagian ka-8. Sim kuring sajabit mundur wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.